parah nih. Ayo mana butuh basreng mah ka basreng kata Ji Putri eta nu bogana Mamang Aing cing. Mun mana butuh basreng geus teu kudu meuli eta mah Mamang Aing yeuh. Ong men tawe. Aslina. Heeh. Teu kudu mayar. Hayu atuh ang meuli. Ya. Mamang Aing yeuh eta mah. Tenang cing teu kudu meuli maneh. Jadi nu Mamang mana eta teh? Mamang Aing. Punten na. Kemana ya? Ya. Maneh butuh loba teu. Butuh. Teu kudu mayar gitu aing. Tenang cing aing nu Mamang Aing ieu mah. Oh, hayu tuh. Wong sing loba we da aing dagang. Heeh. Tah dulu yuk truk lagi. Tah dulu. Ieu teh bener nu Mamang maneh. Heeh. Edan. Hei, buru ya digalaweuna sing bener. Ieu naon ieu nepi ka aur-auran kieu sayang dilaporkeun ka Mang Aing. Ka bener. Buru-buru ya. Geus karunya. Tong sok dilapor-laporkeun karunya karyawan sia mah. Iya, pabrik Amang Aing bisa bangkrut pegawainya teu baraleg kieu mah. Ka aur-auran, geus sok buru nyokot jug. Hayang basreng mah maneh sakayang maneh we jig nyokot lah. Bener ieu teh kudu mayar aing. Heeh, sok nu Amang Aing. Iya tuh ya maneh pangmokeun aku maneh. Geus hayu. Mawa ieu teh Cil. Geus king tenang, bising ke maneh butuh deui sabaraha wae ge. Datang we ka dieu. Tinggal hubungi ka maneh. Heeh. Teu kudu mayar. Hanteu moal nu Amang Aing ieu. Heeh atuh siap gampang kitu mah nya. Berarti aing kalau aing dagang tinggal ka dieu. Heeh. Terus saha eta mah basreng wae? Eta saha eta Mamang maneh? Aing maneh sa. Urang nu boga pabrik basreng kata Ji Putri. Goblok bogan. Cil. Ayo kumaha? Balikeun deui sia sing ku aing dipolisikeun. Balikeun deui. Ayo king. Ah, goblok aing sia acil naonang teuing. Geus hayu balikeun deui daripada hari kantor polisi dibawa ka dieu bahaya. Ngagawean aing. Ayo Sal, Ri, nagas. Ayo gas, kemana itu nu bener ya? Nggak sayang reading we, puter-puter kota Ciamis. Gas, Sip. Ayo, kemana itu? yang reading. Hop. Hayu ka mana ieu teh? Ek reading jeung anak-anak ereking. Puter-puter kota Ciamis. Oh, motor 2 tak unggul. Hayu atuh aing ngilu. Moal aya nu ngabonceng Cil. Ieu mah sorangan-sorangan. Kan apal meureun ereking mah. Ngabrek mah. Atuh da aing ge teh minta dibonceng ku ya si teh. Nya maneh rek make naon atuh? Hayang milu. Geus cari cing tungguan. Pokona aing ngilu touring heuh. Bos, Sal, bener gitu mana boga iya, boga motor 2 tak? Rek mawa motor, rek mau sepeda si Acil. Ya, aing motor 2 Yang tak. milu. Kana ojek bener nya. Noh, nu ojek aing mah. Tapi bener tungguan dah. Tungguan bisi heueuh bener manehna ayeuna geus rada. Geus hayang nyawa tungguan heula sih. Mau naon coba? Heeh. Ayo, Siang geus bijil di mana? Bijil di tukang Cil nyokot motor saya. apan aing muter bieu ka ditu tuh, da teu bisa mudun mah. Bisa nanyak kungkul. Bener sa teh acil aya kilu. Na moal tinggalin kitu motor leutik kitu. Is, ngomong naon sia? Nu aing keke super keep yo. Heuh siap atuh Cil. Yap adin dit Sal. Bos, Ayo. ayo ya. Tungguan euy, tolong. Ya aing teu bisa nyelana yo. Aduh. Oi, kuya, anjing taringgalkeun aing. Ya aing teu bisa nyelana. Rongsok. Cuk. Naon sia ke dengan jorongsok? Lain cup. Aing ngek nanya ka maneh. Maneh naha teu era eta ngorakeun geus ngidar rongsok kitu. Ji, kumaha aing we atuh Isal? Nu ngeder aing nah sia komen ken. Ji, oh atuh ieu mah padawe aing. Pan maneh teh sapantaran urang cup geus ngidar rongsok segala. Aing mah. Terus kumaha sia ngomen aing? Leung aing gawe daripada sia pangangguran. Jika sia ngahina geuning cungur. Ji, pugu sia goblok nu ngahina. Masalah pekerjaan aing. Nah emang ulah aing ngeder rongsok ken. Sia naon maksud ngecek ka aing nyebutkeun pengangguran? Ji, emang fakta goblok. Sia teh pangangguran. Leung aing ngeder rongsok ke goblok. Dah, leung kumaha ngidar rongsok leungna.
Nyalohong atuh isal aing mah. Ge dorong sok ngahasilkeun duit daripada sia beban. Ingat kata-kata aing isal. Gengsi di masa muda akan mempersulit sia kayak di masa tua. Sal aing capek ya aduh. Nages capek deh kunaon atuh kehed. Pan adatna gawe mah capek. Capek kayak aing can menang rongsok ti isuk. Jing sal ieu mah asa aya nu ngaheureuyan kana awak ieu mah euy. Kieu teuing mah. Wah, atuh aing kitu mah cuk heueuh kudu ajaran atuh ikhtiar. Aing boga pananyaan bisi arek maneh yap. Itu keur memejeuna. Wah, kasorot pokona mah. Wah, nu bener sal. Jam atuh anteur aing. Bener erek. Heuh erek yap. Tapi persyaratan teh maneh teh kudu nurut cuk ka itu teh. Nurut kumaha persyaratana? Heuh lamun ceuk itu A, maneh teh kudu A. Oh, yap. Tapi geus puguh eta mah teruji. Erek mah. Hayu. Oh iya betul ya. Bener eta yakin? Benar. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Abi maksud ka dieu teh, tah ieu cenah ieu kana usaha teh teu waras wae. Kumaha teh nah? Uhun, Bah. Ieu teh sigana mah beunang ku pamake, Bah. Cicing kelawang telang anak muda. Siapa kena anjing? Sia matara amal kabatur anak muda. Ka indung maneh sok ngalawan wae manehnya. Sal, bener euy. Apaleun geuning? Nya heueuh, pan ieu mah geus teruji ceuk urang ge. Pokona mah keren. Lu sok maneh nanya naon? Bah, ieu hayang sukses kumaha carana, Bah? Usaha kuya. Goblok teh mah dukun edan aing pika ngejengkang kieu. Montong loba teuing saliweura anak muda. Maneh kudu hormat ka emak maneh, ulah ngalawan teuing. Maneh tadi isuk-isuk ngamuknya ka emak maneh. Pedah dengan kejo kayak jeung asinan ge lebok, sia teh jeung cengek ge saaya-aya. Ih, salah. Geus apaleun di wae. Nya heueuh pancek aing ge. Tuda teu ngeunah, Bah, jeung asinan mah. Syaratna maneh ameh usaha alus, maneh mawa duit sabaraha? Bikeun ka asisten aing. Eta duit etang ke bakal kagantian sebar kali-kali lipat. Ngerti anak muda? Maneh aya nu ngajagaan eta. Nu ngajagaan. Ti luluhur maneh eta nu nuturkeun dina embun-embunan. Nih tadi jubah. Hati-hati maneh anak muda. Nu ngajagaan kumaha ieu, Bah, maksudna? Nini. Kumaha ieu carana, Bah? Bung dituturkeun ku nini. Aya nu ngaheureuyan ka maneh, aya nu resepkeun ka maneh. Aya nu ngadukunkeun si anak muda. Tah, aya nu ngadukunkeun tah. Anu ngadukunkeun teh guguruna teh ka Banten, sia teh ka Banten. Hayang cager teh maneh. Jir, Sal. Aing kudu kumaha ieu? Ya sok tanyakeun kudu kumaha pan aing teh apa? Bah, terus aya abi kudu kumaha, Bah? Hayang lancar deh kana usaha. Kudu amal sia sabogana duit teh dina pesak bikeun ka asisten aing. Buang sial anak muda. Buang sial. Jir, Sal. Kumaha ieu? Ngan aya jeung modal rongsok aing ieu. Heueuh geus bikeun nang ge kagantian deui ieu. Heuh gitu. Ya heueuh daripada ayeuna kitu wae maneh. Ieu, Bah, ngan aya ge 1 juta. Bikeun ka anak buah aing tah, Kevin. Maneh ke bakal kagantian deui, lancar usahana. Ngan maneh ulah galak ka maneh pepeje. Maneh anu ngalahirkeun maneh sia kudu menghormati kehed ka indung sia. Ulah umak amuk teuing sia bisa kawalak. Ngarti? Ayeuna mah sia balik. Pokona ulah ngalieuh-lieuh deui ka dieu, maju terus ka ditu kehed. Insyaallah sia isuk lamun ngiderongsok marema. Balik! Ka ditu balik! Anjing aya renang dong. Ye kumaha Emang kitilu atuh. Sabaraha cenah bieu teh? Bagi tilu. 100.
lumayan. Ya. Duh, kalau nyawa kita modal sih. Udah masuk. Matu. Lah, habis bayar. Daripada tuduh.